Dengan bangga, Sonjaya Rekor mempersembahkan Sohibul Hikayat dalam bahasa Sunda dengan judul Kiai Haji Ahmad, dibawakan oleh Kiai Haji Muhammad Arif Soleh, Street Miring, Kiai Balap, Cemplang, Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para ibu, para bapak, di mana bae ayana, tipayun simkuring muji syukur hakikat ke Allah subhanahu wa ta'ala, syariatna kapala hadirin kaum muslimin muslimat anu aya di sekitar lingkungan negara Republik Indonesia ieu, khususna umum di muka bumi ti masyrik dugi ka magrib. Para bapak sadaya, simkuring nami Kiai Haji Muhammad Arif Soleh, anu maksud tujuanana teu aya sanes, seolah-olah simkuring silaturahmi sanaos barijeng bertemu muka teu tiasa tepang tinggal kapala hadirin anu aya di daerah Karawang Sakarawang, di daerah Bandung Sabandung, di daerah Kuningan Sakuningan, di Majalengka oge Samajalengka, Tangerang Satangerang, Bogor Sabogor, Jakarta Sajakarta, Sukabumi oge Sukabumi. Pala hadirin saraya, dinul Islam, agama Islam anu jadi pokok kahiji kesetiaan hate, kudu bisa ngabuktikeun pangabakti ka Gusti Nu Maha Suci, kudu bisa ngalakonan kana parentahanana, mana parentahan ti Allah. Kelayan kudu bisa nyingkiran tina sagala rupa laranganana, mana larangan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Kelawan tumut kana sakumna unggeling uet Quran jeung hadis, ulah dirukareka, kelayan disumpang simpang, ku paham atawa ku akal anu metak sasar, jeung sok loba anu nyasarkeun ka anu liana. Pahala hadirin sing jadi emutan, urang sebagai manusia nu beragama Islam, sadayana baroga rasa, tiap-tiap manusia nu beragama Islam sok disunatan. Naon tujuanana? Tujuanana supaya bersih tina najis, supaya sah ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Tikawit Kangjeng Nabiullah Ibrahim alaihi salam, dina hatena umat Islam kudu bersih, teu meunang nimulkeun pikiran sirik pidik, hianat ka batur, oge dina harta kakayaanana umat Islam kudu bersih, anu mawi diwajibkeun ngaluarkeun zakat, ulah aya hak-hak fakir miskin anu nyangkut di urang. Ka pamarentah oge kudu daek babersih
di mana pembayaran IPEDA atau BIMAS penting kudu dilunasi. Islam supaya salamet dunya rauh akhirat. Di dunya hayang salamet, oge di akhirat hayang salamet. Lamun ka akhirat pasti pala saderek harayang asup ka surga. Moal aya nu hayang ka neraka. Kaum bapana hayang ka surga. Lamun ditanya kaum ibuna ge ngajawab ibu oge hayang ka surga. Tukang dagangna hayang ka surga. Teuing bari sok ngurangan timbangan oge. Lumayan cenah. Eta dosa make dilumayan. Lamun urang sok rajin ngurangan timbangan berarti nyeng celengan siksa. Tapi lamun urang sok ngaleuwihan tina timbangan berarti nyeng celengan amal. Tukang tanina ge hayang ka surga, teuing bari sok ngaletikan jalan oge. Perhatian kasadaya para patani, di mana jalan letik gedean lah. Sok salatna hayang ka surga. Anu tara salat oge tetep bae manehna hayang ka surga. Nu sok hudang ti peuting salat tahajud hayang ka surga. Anu gapleh wae sapeuting manehna oge hayang ka surga. Ta ieu Pak. Surga dianggap gampang bener. Sebenarnya urang asalna ge ti surga bersih. Jadi lamun urang hayang bisa balik deui ka surga tetep kudu bersih. Surga teu narima manusia nu kotor. Peun. Ulah higaning manusia. Pakaian ge lamun asalna tina lamari bersih. Lamun geus kaluar tina lamari, lamun eta pakaian hayang bisa balik deui kana lamari kudu bersih, sebab lamari teu narima pakaian nu kotor. Tok begitu Pak. Di mana kotor pakaian ka mana heula saat memeh kana lamari. Beureunan dibawa ka kali heula. Digiles heula, dikerebekeun heula eta pakaian. Dibanting heula, dicok-crok heula pala saderek. Mending lamun seutik kokotorna tapi lamun loba wah diluluh terus. Terkadang dikeuman 3 poe 3 peuting. Manusia teu bisa langsung ka surga lamun loba dosa. Pasti dikerebekeun heula di neraka jahanam. Mending lamun seutik, lamun loba terkadang dikeuman paling seutik 30 tahun. Nah, sing jadi perhatosan lah Pak. Umat Islam kudu benar-benar bersih. Ulah ngebogan penyakit kotok meting balung kulit hianat kabatur. Seperti Sohibul Hikayat Kiai Ahmad. Anu bersih putih. Sobar tawakal ka Allah. Anu benar-benar iman ka Allah. Bisa mengikuti kana ajaran-ajaran Rasulullah. Oge nurut ka pamarentah. Para hadirin, Sohibul Hikayat dengan judul Kiai Ahmad ayeuna kusim kuring bade digarap. Ari sakawitna kieu pala saderek. Aya hiji jalmi. Eta jalmi teh anu jauh pisan tina agama. Poek bulan tanggal 30-na. Ai pengakuan tetap beragama Islam. Tapi karena palaturan-palaturan ia agama Islam nolak sama sekali. Ulah higaning nyaho karena praktekna salat. Nincak oge ka masjid getara. Eta jalmi teh buas. Cek urang Bogor teh mah tungul di parud catang dirumpak. Tukang bobok, tukang tarok, ngan henteu tukang ngabobokan anrok mah. Gawena istuning hobina teh kana main. Seolah-olah judi anu dilarang ku Allah. Sajabati eta hobina eta si jalma teh
tukang ngadukeun hayam. Tukang pasea sebab nganehna ngabogaan rasa pinuh ku ilmu kalahiran. Bangsa ajian weduk parung, Cigunewa, Cikengkengan, Sera, Cimane, Tanyakan, Braja Musti, Taji Malela, Betara Karang, ilmu banyu Pancasona, Betara Sangsang, Sapu Angin, ngan henteu, Sapu Inyuk, Sapu Pare, bogaeun manehanana. Ari kagungan putra para sederek mung hiji-hijine jenengan Ahmad. Ai umurna eta Ahmad kurang leuwih 10 tahun. Kumaha para sederek kajadianana ieu si jalma anu wani ngarempak larangan Allah, anu beurang peuting gawena main jeung ngadu hayam, akhirna harta kakayaanana seep. Akhirna manehna balangsak dahar sore henteu isuk. Rumah tanggana oge anu kalintang repotna di mana lamun hujan pinuh ku cai karagragan cai hujan alias bocor ngaranna. Kumaha sangeusna susah eta si jalma tetep tegancang kembali kana palaturan Allah. Tetep ngabuntangur anu mawi tetep susahna eta si jalma. Namung pala saderek khawatir ka putrana jenengan Ahmad. Make baju getara ngan ukur make calana oge calana sugan aya 1,5 kilo maberatna pinuh ku tambal. Ai gawena nganangis bae. Basana Ahmad teh ibu hoyong dahar. Beteung lapar abi hoyong mah hoyong dahar. Kumaha jawab ibuna? Nginum we ujang sing seubeuh. Kumaha atuh da teu aya olah keuneun. Bapa maneh sajabat ngomeh hayam gawena. Ahmad ngan hukur kaluar cai mata. Tipeting tepati bidah bisa sare ngararasakeun kosongna ieu si beuteung. Anu akhirna Ahmad teh pa ku ayana patuanganana lapar nya kapaksa mapai-mapai jalan. Manehanana nuturkeun inung suku barang dugi ka hiji pasar eta Ahmad teh menak artos ageungna satalen keur zaman normal. Nya eta Ahmad teh bunga anu amarwata suta. Manehanana manggih duit ageungna satalen. Satalen ge baheula mah ageung anu akhirna eta Ahmad lempang ka toko alias ka warung peserkeun kana beas, kana lauk, kana uyah. Restana dipeserkeun kana useup. Jeung kenur mun cara ayeuna mah 2 kilometer. Maksudna Ahmad nu mawi meser alat-alat nguseup alias mancing rek hayang usaha maraban inung bapak. Tujuan Ahmad nek usaha mancing sugan kapanggih saleter-letereun. Gancangna ye kiamat teh mulih ka bumina. Barang datang ka imahna eta teh Ahmad. Dipasrahkeun ka ibuna, basana ibu abdi teh menak artos satalen. Ngan dibelikeun kana beas. Nubruk ibuna, jang deudeuh teuing. Ibu geus teu kuat, ieu teh beuteung ka cida laparna. Ti mana maneh teh meunang beas jang? Menak artos cenah Bu.
tah ieu beasna tah ieu laukna bapana oge keur ngomeh hayam tepi ka dilesotkeun sebab ngadenge Ahmad mamawa beas penting maneh geura sangu aing oge lapar ye dijawab ku pamajikanana teu bisa nyangu atuh Kang ai eueuh suluhna mah lalaki kuduna anu kudu ngalasuluh teh kumaha jawabna eta jelema ngedul jelema tukang ngomeh hayam pokna aing sangeuk ai kudu ngalasuluh mah lapar mah lapar we tah kabang bahulaan jelema teh kitu malesna eta bapana Ahmad teh kitu anu akhirna ku males-malesna bisa oge ngalasuluh eta bapana tapi bilik imahna bilik dapur belah wetan dihantem tah kitu ku ngedul-ngedulna eta jalma pala sadiri nya anu akhirna disangu barang geus disangu geus asa nah Ahmad mah ampir teu kabagian ku indungna jeung ku bapana ai Ahmad mah gawena ngarautan awi we sapeupeting nyieun naon maksudna nyieun jejer barang beres nyieun jejer eta Ki Ahmad terus diterap-terapkeun eta si Usep barang beres nerapkeun Usep kurang leuwih tabuh 4 enjing Ahmad jam 4 hampir waktu subuh ngahudangkeun ka ibuna Bu kuring rek ngusep doakeun we ku ibu sugan kapanggih saleter 2 leter Bu jang jawab ibuna bari jeung tunduh poe keneh jang dedeh teuing maneh teh leutik-leutik ti peuting kakarayapan inget ka indung tapi silang kitu ge teu naon-naon didoakeun ku ibu Ahmad Pak prihatin teras manehna mamawa Usep turun gunung ungah gunung nete-nete banurungsit mapai-mapai pancaniti akhirna ieu Ahmad teh menak hiji walungan atawa wahangan atawa kali nya Ahmad teh nguseup we nangkring di dinya Pak barang dugi ka jam 4 sore Ahmad teh meunang loba eta lauk teh kenging seueur teras Ahmad teh mulih barang nepi ka hiji lemur ku Ahmad eta si lauk ditukeurkeun kana beas alhamdulillah 2-3 batok mah hasil teras mulih Ahmad teh dibawa ka indung bapana Bu masrahkeun ta ieu beas hasil nguseup atawa mancing teh kuring meunang lauk dilironkeun kana ieu beas duh Mad ulah eureun-eureun maneh nguseup tong meureun ibu teh menak dahar unggal poe bener ceuk bapana ngeunaheun Mad ieu ngeunaheun ieu inung sia lintuh deui jeung seureung deui susuna atuh aing sehat ye geus ulah eureun-eureun maneh nguseup bae ulah mikiran naon-naon atuh bapana jadi beuki ngedul bae asoy eta Ahmad teh jadi gawena eueuh deui nguseup bae manehanana mah unggal poe jadi didikan masa-masa kali eta Ahmad kosong pisan kosong tina didikan sumawana didikan agama sumawana pengetahuan umum jadi Ahmad teh ngan ukur ngabogaan didikan iwal ti mancing atawa nguseup tah Ahmad lami jeung lami gawena nguseup jalan oge mun geus ledug ku sorangan kurang leuwih 2 tahun Ahmad gawena nguseup para bapak cunuk kana waktu ninggang kana mangsa kapenak jeung hiji santri di perjalanan
cek santri assalamualaikum. Ahmad teu bisa nemalan uluk salam sebab kosong tina didikan. Jang saha ngaran maneh cek santri? Ngaran abdi Ahmad Bapak. Oh Ahmad. Di mana maneh kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan? Ti palih kulon cenah Pak. Dedeh teuing asa ku Banjar Karang Panglayungan. Oh jadi ngaran maneh teh Ahmad. Sumuhun. Kieu Jang. Bapak terek nanya ka maneh. Nah maneh teu aya deui pagawean sajabat tinguseup. Teu aya cenah Pak. Sebab lamun abdi teu nguseup sapoe, inung bapak abdi bisa teu dahar sapoe. Oh kitu. Tukang naon bapak maneh? Sok ngadukeun hayam Pak. Gusti. Kieu Mad. Supaya maneh jadi manusia anu berharga. Mamang rek ngajak ka maneh. Sebab Islam jeung Islam teh dulur. Kullu muslimin ikhwatun. Umat Islam di mana bae ayana eta saudara, dulur. Geus mamang teh boga rasa kawajiban di antara dulur jeung dulur nek ngajak kana kahadean mamang Jang. Urang masantren yuk supaya maneh teh jadi manusia nu berharga. Urang ngaji Ahmad poek Pak. Teu nyaho kana bahasa kecap ngaji. Naon cenah mang ai ngaji teh ngeunah. Ya Allah ya Rabbi. Dianggapna kadaharan apa naon teh? Jang. Ngaji neangan ilmu maksudna ngaleungitkeun kabodohan neangan kapinteran. Atuh uing mah teu boga bekel cek Ahmad. Yeuh, kieu Jang, urusan bekel mah mamang tanggung jawab. Asal maneh daek ngaji. Cik geura bebeja ka inung bapak maneh, bejakeun kuring hayang masantren, hayang bisa ngaji, cik. Muhun cenah mang. Jadi kula ka dieu deui cenah lamun geus diizinan ku inung bapak. Heueuh ka dieu deui Jang. Jadi Ahmad teh papisah jeung santri. Lajeng mulih manehanana eta kieu si Ahmad. Barang datang ka imahna nyangakeun deui eta beas ladang lauk. Terus didahar, disangu, dipasak, diolahkeun. Barang beres Pak, terus dalalahar Ahmad sareng inung bapana. Barang beres dahar Ahmad pokna teh kieu, Bu, Bapak. Kuring rek wak cabalaka nek blak-blakan ceuk Ahmad. Kuring nek eureun nguseup teh. Naon sababna? Sebab kuring teh hayang boga pangalaman. Hayang neangan ilmu, hayang bisa ngaji Bapak. Kumaha jawab bapana? Mad, dia ulah menang dililir ku batur. Ya geus ngeunaheun ieu, ye inung sia tulintuh, ya aing gelintuh ieu. Geus. Ngaji mah ngeunah di lebok moal. Ieu mah geus puguh. Aing kapanggih daharan unggal poe. Ulah sok menang dililir batur, ilmu di aing ngebekrek. Cek Ahmad lain kitu Bapak, keukeuh kuring mah hayang masantren. Cek bapana, heueuh sia masantren oge pan teu boga bekelna Ahmad. Pak, dijawab ku Ahmad, ai sonor bekel mah teu kudu mawa. Dijamin uing ku santri-santri asal daek ngaji. Waduh, cek bapana pusing aing atuh. Sia bisa dahar di pasantren aing jeung inung sia. Itu terserah Bapak cek Ahmad.
Waduh, kieu we atuh madlah. Ai rek maksa mamaneh keukeuh teu naon-naon. Ngan ulah maneh dahar aing henteu. Wayahna we sia lamun masak di ditu kerakna mah kirimkeun we cenah nya. Heeh deh cek Ahmad. Kerak. Ieu di kerak. Jadi Ahmad teh pa rek lempang masantren teh teu mawa naon-naon. Teu mawa beas, teu mawa duit, make calana oge aya sugan 1,5 kilo mah beratna. Pak doakeun mah, heuh cik. Eta Ahmad ngoloyor ti imahna, luga ieu lumunul. Layang rana dening laga. Nong nang mun cara wayang mah. Eta Ahmad teh lempang bae ka pasantren manehanana. Barang datang ka pasantren, tepi ka pasantren eta Ahmad teu uluk salam-salam acan da teu nyahoeun kana uluk salam. Jol we. Jol santri, bener si Ahmad geuning ya, sumuhun cenah mah. Kumaha ye? Dibikeun ku indung bapa maneh, pasihkeun mah, heuh syukur. Tah ye beas bapa nyerenkeun ye. Ta laukna, ta uyahna. Mamang marek ngaji ayeuna ye nya. Ke di mana mamang balik ngaji, sangu kudu geus asaknya. Sumuhun mah. Jadi Ahmad teh gawena tukang masak unggal poe. Eta Ahmad masak bae eta gawena. Ari ngaji matara, salat tara gawena ngan masak bae. Lami jeung lami Pak, barang 2 bulan Ahmad lilana dipariksa ku santri. Ahmad, kulaan mah, geus nepi kana naon maneh ngaji? Cacan ngaji, keur naon aing maraban sia teh mah? Ai teu daek ngaji maning balik maneh teh. Duh, ai balik macana uing besi balangsak mah. Pagahan we ku mamang ai kudu ngaji mah. Hayo ngaji ayeuna maneh. Pala saderek si Ahmad harita keneh di pagahan ngaji ku eta santri anu mempertanggungjawab daharna ka eta Ahmad. Berkah di pagahanana macalakan menang 3 jajar. Ngan cek santri kieu mah isukan dipariksa ku bapa, lamun teu timu awas maneh nya cenah mah. Kulantaran Ahmad sok sieun dipariksa engke teu timu, eueuh deui gawena ngan ngapalkeun bae. Bari mandi ge ngapalkeun eta Ahmad, bari ngumahan piring ge ngapalkeun bae. Bari ngahareupan hau ge bari ngapalkeun, ngasurkeun seuneu, bari ngapalkeun ngaji bae. Eta Ahmad ku sebab sieun aya pameriksaan teu timu ngorowe-cowe. Cek babaturanana aing mah ganeng masak deukeut si Ahmad ngerebak bae. Dah cenah uing besi teu timu. Anu akhirna katalar Pak eta Ahmad teh. Barang diparios deui ku santri, alhamdulillah katalar. Bunga santri teh. Mad dipindahkeun deui ku mamang. Muga-muga maneh sing jadi kiai nya mah. Nya cenah mah. Pindahkeun deui teras Pak. Ahmad teh terus-terusan ngajina. Tapi ai kerak mah ngalit we ka bapana ye. Ingat we, ai ka indung bapa mah ai kerak mah. Hidup Kang kerak. Nya anu akhirna ieu riwayat Ahmad aya di pasantren teu mulih-mulih. Sobar jeung bari jeung tawakal ka Allah eta Ahmad barang meunang umuran 2 tahun, Ahmad ningkat kana ngaji ambil jurumiyah bagian ilmu nahwu. Sangeusna ngaji amil jurumiyah eta ngaran Ahmad. Sok ngadenge Pak, papatah-papatah eta ulama. Saur guruna teh kieu barudak sing rajin hudang ti peuting.
sing rajin maneh maca sholawat, sing rajin menta ka Allah rizki anu seueur nu halal bari jeung ilmu anu mangpaat, malah manar maraneh teh meunang pitulung ti Allah barudak. Tah kecap guru teh kitu. Ai santri nu sejen mek kadenge teu didenge, ai si Ahmad mah kadenge didenge dilaksanakeun. Batur hudang manehna sare. Batur sare manehna hudang gawena Ahmad. Di jam 12 manehna tara lesot jeung kitab bae, tara lesot nyekelan kitab. Sapeupeting Ahmad. Lamun kesel-kesel manehna teh ngahariring we maca shalawat bari keur ngubaran ka keueung. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tir yaqil aghyar wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil atar wa ashabihil ahya. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar wa tir yaqil aghyar wa miftahi babil yasan sayyidina Muhammadinil muhtar wa alihil atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Nyarwe sapeuting kakuping kumama ajengan si Ahmad Waas sobar tawakal prihatin, muga-muga we sing dijadikeun kiai Gusti dimangpaatkeun elmuna. Tah salamina kitu wae Ahmad mah, tapi ai kerak mah ngeuleut we, kerak mah beusi paroho. Kurang leuwih 8 tahun eta Ki Ahmad teh alhamdulillah. Ku ayana nurut kanu jadi guru. Manehanana tekun sobar sok hudang ti peuting. Tapi ai ka inung bapa mah kerak mangaleut we. Anu salajengna pala saderek sadaya. Ieu Ki Ahmad teh dipanggil ku kiai. Saur mama ajengan mad ka dieu. Bapa nek ngusir ka maneh. Oge ngusir lain ngusir supaya anjeun mulih. Wayahna anjeun supaya pindah masantren. Supaya nambah pangalaman. Tuh di lemur itu aya mama ajengan sepuh guru mama. Lamun anjeun can ditah mulih, ulah waka mulih. Sanajan puluhan tahun ya. Supaya nambah pengalaman, supaya benar-benar pasegi ilmu maneh. Dijawab ku Ahmad, oh mama, jadi abdi kedah ngalih masantren. Kumaha atuh inung bapa abdi? Inget we ka inung bapa mah. Pokona urusan inung bapa maneh kumaha mama. Pan abdi teu gaduh kitab cenah ajengan. Dipangmeserkeun taku ajengan. Teu gaduh sinjang dibere. Teu gaduh acuk oge dipasihan. Teu gaduh bekal deui. Saur mama ajengan urusan bekal gampang. Ieu surat ti mama canak ieu.
Insyaallah dititipkeun ka mamajengan ulah dugi kalabah anjeun kalaparan. Insyaallah cenah Kiai. Ngan abdi teu gaduh peci deui. Jadi Ahmad teh ti kapungkur teu gaduh peci. Saur mama ajengan teu aya mad ai peci mah, tapi urang milarian we. Barang mama ajengan milarian menak oge urut kopeah anakna. Kopeah uol teh kopeah naon batah? Nu aya munarahan luhurna teh, kopeah beureum. Saur mama ajengan mad aya ge ieu mah pakaian barudak. Bisa diriweuhkeun maneh ku barudak di era-era. Jawab Ahmad sawios ajengan, hitung-hitung tanah panon we cek Ahmad. Nya Ahmad teh pas siap-siap. Manehanana teh ngumpulkeun kitab. Ngangge sinjang meningeus eueuh kelirna. Ngangge tiamah romeng. Kopeah beureum ku manehna teras diange. Jadi Ahmad teh Pak teras sujud mayuneun eta guruna. Nyuhunkeun doana mah abdi doakeun. Muga-muga abdi teh sing meunang pituduh ti Allah. Kalayan muga-muga ilmu abdi muga ku Allah sing dimangpaatkeun. Kigja didoakeun ku mama. Eta Ki Ahmad teh bari ngecelak Cipanon. Luga ieu mundur. Layang rana dening laga. Nengan. Mun cara wayang mah. Jadi Ki Ahmad teh ngesod teras keluar ti pasantren. Ngear bae manehanana lempang soranganan. Lempangna sasoranganan eta Ki Ahmad rek angkat ka pasantren parihatin pisan Pak. Sapanjang jalan ngear bae maca sholawat. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar watin yaqil agyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Barang asup ka hiji lemur eta Ki Ahmad kalaresan marurang kalih nu aya di kampung eta nuju Kempel. Barang ningali Ki Ahmad Pak meni euneur-euneuran eta barudak. Cek sabareh barudak da aya orok gede teh cenah ka dieu keun. Oh, cek Ahmad aing direken orok, bener. Cek ajengan ieu kopeah barudak. Tapi Ki Ahmad sobar bae, tawakal bae kanu kawasa. Barang telah Ki Ahmad sumping ka pasantren anu ageng, pasantren mama ajengan sepuh. Kalaresan santri nuju dalahar di pipir pasantren. Ki Ahmad gancang uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta santri barang ningali Ki Ahmad lain seutik nu kabesekan Pak. Bae aya naon cenah Mang? Atuh cek Ki Ahmad kula rek masantren. Atuh masantren si masantren ja eta kopeah meuni beureum. Cek Ahmad pamasihan cenah tanah panon ti ajengan. Di mana aya rorompokna kiai? Di ditu cenah Mang palih tongo. Haye gerak ka ditu kami bisi kebesekan deui ye. Kalayor eta Ahmad. Barang dongkap ka mama ajengan sepuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.
Banjar Karang Panglayungan anyar pinangi di mana kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan. Saur Ahmad di pasantren itu mama aya naon? Jawab Ahmad, abdi bade masantren mah alhamdulillah. Saur mama ajengan gunung Himalaya ageng-agengan manah mama bunga anu amarwata suta biar maneh daek neangan ilmu bunga mama daya hinggana saha ngaran maneh Ahmad mama teh bunga ngan aya bingung saeutik jang bingung na mama teh ieu tempat geus teu aya pinuh sadayana ku santri sakitu we mama bingung jadi tempat teh sadayana parantos pinuh mama bingung anjeun di mana ieu teh rek masantren terkecuali anjeun daek di dapur ku mama rek dipangdamelkeun kamar kumaha Ahmad lamun maneh daek di dapur dipangnyeunkeun kamar ku mama daek alhamdulillah cek Ahmad cocok aing di dinya ye laras ajengan abdi mah di dinya wae ulah dialihkeun deui abdi mah pikiran Ahmad cocok aing deukeut kana kejo ieu sebab rumah teu mawa bekal tah jadi Ahmad teh dipangdamelkeun kamar di pawon ngan eta Ahmad gawena tempat tempo bae ai tempat tempo lain nempoan anu teu bener lamun nempo kana bak mama ajengan paragi siram kosong terus mangalahkeun cai ningali ibu ajengan teu gaduh suluh eta kiamat aprak-aprakan milari suluh ari ti peuting tarasare eueuh deui gawena eta kiamat ngan nyekelan kitab pa nalek asal tengah peutingnya maca sholawat Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar watir yaqil agyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Jam 12 ditingali ku mamajengan Ahmad masih keneh nyekelan kitab. Sampai setengah opat mamajengan gugah deui tetep Ki Ahmad masih keneh nyekelan kitab. Alhamdulillah. Riwayat Ki Ahmad anu akhirna masantren di mamajengan sepuh kurang leuwih 8 tahun. Sanes 88 tahun. Dipanggil ku mamajengan, ieu Ki Ahmad masegi elmuna. Bagian elmunahu diaos. Bagian alatna mantek munadzarah bayan istiarah bade zohar maknun isa goji saram mantek sulamul munadzarah talhis diaos. Tafsir kitab anu sakitu seueurna diaos sadayana. Tafsir Munir, tafsir Jalalain, tafsir Sawi, Baidawi, Tantawi, tafsir Hozin, tafsir Jamal, Madroki Tanjir, Hanafi, Kaisir tafsir. Terus bagian ilmu tasawufna. Pertama kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, Hikam, Wasiatul Mustafa, Ihya Ulumuddin, Tambihul Muqtarin, Tambihul Ghafilin, Sarah Ihya Al-Ibtihab, Nasaidiniyah, Nasalil Ibad, Hidayatul Salikin, Salamut Taufik Tasawuf. Terus bagian usul, pertama-tama kitab Waraqat, Jam'u Jawame, Mughni Muhtad, Umul Barohin, Tijan, Sansiah, Johar Tauhid, Itkan, Fatawiyah, Hadisiyah, usul. Terus bagian hadis,
Pertama-tama kitab Daqaiq, Duratul Nasihin, Duratul Wa'idin, Bukhari, Muslim, Fathul Bari, Tajrus Shoreh, Irsadul Ibad, Qurtubi, Baitunia, Pajar Islam, Uspuri, Majalis Saniyah, Johar Tauhid, Badru Munir, Durus Saman, Mustalahat Hadis, Kanjul Kumal, hadis. Terus dina bagian fikihna, pertama-tama kitab Sarasitin, terus kana Riyad, Takrib, Fathul Mu'in, Toseh, Bajuri, Kifayatul Ahyar, Ikna, Bujrimi Ikna, Fathul Wahab, Bujrimi Fathul Wahab, Jawajir, Bapadol, Mihayatu Zen, Mihayatu Ibnu Asir, Minhajut Talibin, I'anatul Talibin, Al-Tufah, Umdatus Salik, Majmu'ul Butun, Fathul Jawad, Busrul Karib, Sifatus Saja, Sulamunadat, Durul Mansur, Asbah wa Nadzair, Kastalani, Mahali, Matori. Jadi kiamat teh pas segi ilmuna anu akhirna eta Ki Ahmad diangkir ku mama jengan sepuh jang ka dieu cunuk kana waktu ningang kana mangsa mama lain nek ngusir ka maneh majeuna maneh teh geura mulih muga-muga we ilmu maneh ku Allah dimangpaatkeun geura muruk minut mitutur anjeun ka inung bapa anjeun ka ahli anjeun umum kasakur muslimin muslimat cik didoakeun ku mama paladirin ye kiamat teh pak kaluar ti pasantrenan manehanana ngetrak cipanon di payunan mama ajengan ma nyuhunkeun doana cik ja muga dimangpaatkeun ilmu anjeun paladirin kiamat tengesod tina lahunan mamajengan luga ilmu nur layang rana dening laga toneng nang mun sarawayang sapanjang jalan kiamat nyoren kaneron kopea berem diange bae kumanehanana maninges ropong kopea Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa atil yaqil aghyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli dugi kabumina kirang langkung pala sadere Ki Ahmad teh genep 12 tahun teu penak sareng ibuna sareng bapana. Nah, barang dongkat teh ka bumina eta bapana keur ngomeh hayam ken. Teras Ahmad uluk salam assalamualaikum. Celenge we bapana kos ora sinuk teu ngartieun. Teu wawuheun. Pokna teh persaben we maaf tanya Pak. Boro-boro kami bisa mere, kami ge candahar ti kamari. Ii. Cek Ahmad teu kenalin ya kolot. Pak, maaf. Abdi sanes bade menta-menta cek Ahmad. Pan ieu teh anak bapa, piraku hilap deui. Ieu teh Ahmad teh apa? Nembe mulih ti pasantren. Oh, cek bapana horeng sia, Mat. Tuh, cek aing ya naon sia teh. Mani ngusep, meureun geus loba laukna. Coba sia eta diajar ngaji. Kurang leuwih 18 tahun naon bebeunangan sia meuni teu mawa caung ngora-ngora acan. Coba kalah kaasak hulu sia eta. Meuni beureum. Kalah ka ngaledek eta ka Ahmad teh sanes bungah jeung atoh. Sajabat tinggal ledek kalah ka ngusir Pak.
tinimang atoh kalah ka bunga mah kalah ka ngusir ka Ahmad. Jadi Ahmad teh kapaksa mulih deui. Pinuh ku kasedihan Ahmad teh nyemutkeun indung bapana. Neda-neda kanu kawasa Gusti muga ngabalikeun emutanana ka indung bapa tina teu bener kada bener. Teras Ahmad teh mulih deui sajeroning di jalanan. Ki Ahmad teh tetep we maca shalawat muhtar. Allahumma shalli ala nuril anwar wasilil asrar wa atir yaqil ayar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil atar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Anu akhirna Ki Ahmad lebet ka hiji kampung. Barang lebet ka hiji kampung Pak telami waktu zuhur. Nya Ahmad teh lebet ka hiji masjid. Teras Ki Ahmad teh netepan zuhur di masjid. Barang beres netepan, alhamdulillah ahli kampung dinya dararongkap kaki Ahmad masihan katuangan. Kalayan masihan dahar, alhamdulillah taki Ahmad teu kalaparan. Beres Ki Ahmad dahar leueut. Teras Ki Ahmad permios. Anu akhirna sadayana sasalaman ka Ki Ahmad sambil ngeupelan artos Pak. Barang dietang-etang ku Ki Ahmad ieu artos. Sanes sakedik kenging Rp6,5 zaman normal. Alhamdulillah pitulung ti Gusti Nu Maha Suci syariat ti ahli-ahli kampung nu aya di dinya. Teras Ahmad teh mulih. Sangeusna mulih eta Ki Ahmad sapanjang jalan Pak ngemutkeun ka mana ieu aing balik. Diemut deui ku Ahmad leuwih hade mulih deui ka lembur sorangan. Sanajan indung jeung bapa hewaeun kalayan teu ngala. Dimaklum we ku Ahmad sebab masih keneh bodoh kosong tina didikan agama. Nya emutan Ahmad daripada lempang ka mana-mana. Bujeng-bujeng bisa magahan batur, kolot sorangan ge can daek salat-salat acan. Jadi kaputusan emutan Ahmad mulih deui ka ibuna jeung ka bapana. Barang dongkap Ahmad ka ibuna sareng ka bapana teu ditaros henteu naon. Diarewaan ku ibu ramana. Prihatin Ki Ahmad teh Pak. Sarena oge hanapeun kakayuan ku aya nama buaran bumina jauh ka tatangga. Teras Ki Ahmad teh emut kana artos anu genep perak satengah. Nya akhirna ku Ki Ahmad teh dibalanyakeun kana awi, kana hateup jeung kana bilik. Anu maksudna anjeunna bade ngadamel hiji mushola kangge tempat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Eta Ki Ahmad pala saderek ngabangun mushola teh nyalira we. Ari ibuna sareng bapana nyaram henteu
babantu henteu ningalikeun we ka Ahmad kalah ka ngarobrol kieu ibuna sareng bapana eta si Ahmad keur nyeun kanang naon kitu teu terangeun kana urusan mushola atawa langar. Saparantosna beres eta mushola Ki Ahmad teras we tapakur beurang peuting anu jadi pokok kahiji nyuhunkeun ampun menta dihampura dosa ka Allah Subhanahu wa taala. Namun inung bapana bingung si Ahmad apa keur naon di jero kanang cenah. Coba cenah Kang intip si Ahmad teh keur naon. Barang diintip ku bapana, kaleresan Ki Ahmad teh nuju netepan keur sujud. Eta bapana barang ningali Ahmad keur sujud. Mani lulumpatan bebeja ka pamajikanana. Aipokna teh neng si Ahmad kajadian kalaparan. Ngakanan samak mani nongeng-nongeng eta si Ahmad. Jelema keur sujud Pak kanu kawasa pajarkeun ngakanan samak. Ku bodo-bodona inung bapana. Sobar we Ki Ahmad tawakal ka Allah. Anu akhirna pala hadirin pinuh ku kaprihatinan. Asal wengi Ki Ahmad hudang jam 12. Netepan tahajud. Teras minta ampun, minta dihampura ka Allah. Sareng nyuhunkeun riji anu seueur nu halal, nyuhunkeun ilmu anu mangpaat. Pala hadirin Ki Ahmad tetep teu diropea ku ibu ramana. Barang dina hiji waktos ibu ramana nuju teu araya. Kinten-kinten tabuh opat sumping genep barudak ngarora. Kinten-kinten tabuh opat budak ngora aya genepan eta pamuda. Si horeng eta genep pamuda eta teh santri nuju milari kiai parantos 2 bulan teu acan menak. Barang dongkap kalangar Ahmad ieu barudak ti kajauhan bingung naha langar eta teh naha kanang embe kitu. Cek sawareh barudak mushola ieu. Cek sawareh kanang embe barang dicaketan leres mushola. Teras barudak nyangakeun uluk salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, pantes nu boga nu dibeureum kopeahna euy. Ngaledek we barudak teh. Mang, mushola sanes ieu teh. Sumuhun ujang. Sing gede atuh nyeun mushola teh. Nah, kumaha atuh da ieu ge eueuh nu ngeusian. Punten we mang ngiring netepan ye. Mangga jang. Teras barudak teh ngiring netepan asar. Barang beres netepan asar ngobrol sareng Ki Ahmad. Cek Ki Ahmad jang asa ku Banjar Karang Panglayungan anyar pinangi. Ti mana kawit dayeuh maneh tempat ngancik panyicingan. Cek barudak teh Pak, kuring teh santri. Terang bapak ka santri. Ya kuring teh keur milari kiai ye, kurang leuwih geus 2 bulan can mendak kiai, terang bapak ka kiai.